aku mah aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah kana neraka. 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan. Sangka teh kumaha? Aya korena jeung dilala kajeun kumaha ge. Ye kitu mah urang salat sok. Sok salat atuh sok aing mah kajeun kumaha ge jawani aing mah lamun tinggaleun qada. Mata aing mah subuh mah qadaan melulu aing. Ani aing mah tak atuh geus emang sakitu bisana jeung aing mah jahes mah anugerah ti Gusti Allah. Jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah ngan teu hudang-hudang emang nang Allah pan. Bohongan ku Allah teu dihudangkeun aing. Nyalahakeun ka Allah tolol tak budak. Tapi aing kodo kan. Ye atuh aing gede hate. Tetep sorga aing mah. Eta mah deres kos kitu mah. Sebab salat dah siap moal ka sorga jatuh husuk. Atuh soal husuk mah dak malah lain deui eta mah. Bagian kiai eta mah. Bagian aing mah tuh husuk di mana? Salembur aing coba dengekeun husuk jeung mal aya. Atuh lamun hunu kudu nu husuk bae maka sorga atuh mah sorga kosong. Nyalakeun ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk. Tetep aing bagus angka itu aing mah sabisa-bisana sakit. Tetep sia itu husuk mah je. Aing kamari kan ngaji di Cilongok. Cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha. Aing mah sakuran eta doang nu di tengah-tengah ku aing. Jangan ke dalil di hadapan Allah. Besi Allah nanya, "Sia sabaraha tahun hirup?" 60 Gusti. Kunaon teu pernah tahajud? Teu kabawa. Duha sarwa teu kabawa. Kunaon sia salat zuhur ngan zuhur henteu maka salat sunah tetep teu kabawa Gusti. Abdi mah nu pardu-parduna bae. Kata husuk pancak Gusti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Waduh, cak Gusti Allah malaikat ya, balangkeun ka sorga ieu mah nu kieu mah. Geus segera geus. Waduh, tah batak sakuran teu kudu bade talar ieu bae hiji. Jangke di hareupeun Allah. Aduh, mantep jasa.